Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ayeuna urang diajar perkawis wangun tulisan bahasan. Pelajaran bahasa Sunda kelas 12. Tulisan miboga fungsi jeung tujuanna masing-masing. Ku kituna aya sababar harupa wangun tulisan urang bahas. Anu kahiji nyaeta tulisan argumentasi. Argumentasi nyaeta tulisan nu eusina ngajentrekeun jeung nerangkeun bener henteu hiji perkara dumasar kana alasan nu kuat nepi ka bisa dipercaya jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawean. Contona, virus corona nyaeta salah sahiji virus nu nyerang bagian paru-paru jelema. Virus ieu barang mimiti kapanggihna teh di Wuhan, Cina akhir Desember 2018. Virus ieu geus ngakibatkeun loba korban nepi ka maotna. Di Indonesia wae nu maotna dugi ayeuna kahitung geus 7.616 urang. Virus ieu babari pisan nyebarna ku sabab nempel dina kulit jelema nu geus kakeunaan terus cicing dina sakumaha nu dirampa ku eta jelema. Lain kur eta tina bersin babari nularna teh. Matakna urang kudu bisa ngajaga diri ku cara ngusahakeun cicing di imah jeung mun kaluar ti imah urang kudu make masker jeung minang ngumbah leungeun. Kadua, wangun tulisan teh nyaeta deskripsi. Deskripsi nyaeta tulisan nu eusina ngagambarkeun objek, tempat atawa kejadian secara jentre ka pamaca nepikeun ka pamaca kabayangkeun siga nu ngarasakeun eta kejadian nu digambarkeun dina wacana. Contona, pas barang mimiti kuring panggih jeung manehna, kuring kasemsem pisan. Manehna make baju warna beureum ngora. Androkna pinuh ku gambar kembang-kembang, tiungna warna bodas ngaburicak. Pas melong beungeutna nyerengeh seri mi amis jeung geulis. Anu katilu wangun tulisan teh nyaeta narasi. Narasi mah tulisan nu eusina nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa kalawan ngaruntuy tur runut. Contona, pas hudang sare kuring langsung ka cai dek wudu. Pas beres wudu kuring ti soredat labuh. Antukna leumpang ingked-ingkedan, rada bongkok dan nyeri cangkeng. Terus sholat, bari rada jejereng kenengan dan nyeri teh. Sanggeus kitu kuring ngagoer deui, miharep ieu cangkeng bisa buru-buru cager. Wangun tulisan teh disebut eksposisi. Nyaeta tulisan nu eusina ngajentrekeun tur medar hiji objek, prosesna, tujuanana jeung gunana. Contona, kadaharan nu tereh nyampak geus teu aneh deui dina kahirupan urang. Contona mamun urang hayang ngadahar mie. Ayeuna mah geus loba dijual di warung-warung. Masakna babari pisan. Cukup golakeun cai kira-kira 500 ml, terus asupkeun mie. Dagoan dugikeun ka mihna jadi lembek atawa asak. Pas ngadogoan mihna asak, urang bisa nyiapkeun bumbu-bumbuna dina mangkok. Sanggeus kitu mihna dijait, asupkeun kana mangkok, aduk-aduk, teras siap dituang. Kahiji, hideup nganalisis ieu teks. Dibaca ku hideup teksna saatos kitu tangtukeun ieu teks kaasup kana naon, narasi, deskripsi, eksposisi, atau argumentasi. Teks kahiji, mangga dibaca teras ku hideup tangtukeun ieu teks teh kalebetkeun kana naon, argumentasi, narasi, deskripsi, atau eksposisi. Di puseur kota Bandung mah kaitung deukeut Kampung Mahmud teh kira-kira 5 km laju ngulon. Bisa ngagunakeun angkot jurusan Tegal Mahmud atawa kendaraan pribadi. Merlukeun waktu perjalanan 30 nepikeun ka 45 menit. Sanggeus ngaliwatan ngembatna jambatan Citarum, Kakara, Anjok, kalawan Gapurana. Pernahna di Desa Mekarahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Teks anu kadua. Cilok
mangrupakeun jajanan khas di Jawa Barat. Babari pisan caranya jeung simpel dina bahan-bahanna. Nu kudu disiapkeun nyaeta tepung tarigu, cai, uyah jeung merica. Bahan-bahan eta dicampurkeun terus diaduk, tapi tong cair teuing. Sanggeus kitu dicetak buleud-buleud, asupkeun kana cai ngagolak. Geus asap mah bakal ngaramang, terus jahit. Antepkeun heula dugi ka tiis. Tos kitu cilok tiasa dituang. Tah, teks anu kadua ieu kalebetkeun kana naon? Teks katilu. Najan kasebutna kampung adat, sabengbatan mah Kampung Mahmud teh taya bedana jeung kampung sejenna. Lebah ka mekaranana ge sarua bae, televisi, radio, HP, jeung barang elektronik sejenna geus lain barang aneh. Ngan tina wangunanana nu katangen masih basajan. Di Kampung Mahmud mah dilarang pisan nyieun wangunan tina tembok jeung kaca. Boh pikeun imah, boh pikeun masjid. Wangunanana kudu imah panggung, karereaan imahna teh potongan suhunan jolopong. Teks katilu ieu mangga ku hideuk tangtukeun kalebet kana wangun. Deskripsi, eksposisi, narasi, atau argumentasi. Nah, teks kaopat tangtukeun. Kampung Mahmud terus mekar kalawan nanjeurkeun ajan-ajan Islam, bari boga aturan sorangan minangka pantrangan. Aturana teh lian ti teu meunang nyieun wangunan tina tembok, oge teu meunang nyieun sumur, teu meunang ngingu soang jeung embe, teu meunang nakolgong jeung bedug. Alasanana mah matak aneh, bari sieun kagiridik ku para penjajah zaman harita. Cik ku hideuk tangtukeun ieu teks kalebet kana argumentasi, narasi, eksposisi, atau deskripsi. Itu tugas kedua nyata hidup ngadamel contoh teks gabungan. Tiasa narasi jeung deskripsi, tiasa eksposisi jeung argumentasi, atanapi opatanana digabungkeun kana sababaraha paragraf. Temana bebas, kumaha hidup. Upami atos ngadamel, tugasna dilampirkeun dina Google Classroom. Alhamdulillah, dinten ayeuna materina sakieu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.